Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Alhamdulillah urang sadaya parantos aya di malam terakhir pengaosan dina sasih Ramadan. Sertifikat. Nah, foto dulu SW. Last night. Last. Laguna ieu dong rekomendasi. Intai. Kanggo bubuka seperti biasa aya hadis nyata. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Saur hadis, Iqra'u al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena saanyana Qur'an, ya'ti, bakal datang, yaumal qiyamah, dina dintenan poe kiamah, syafi'an, pikeun jadi sapaat, li ashabihi, kanggo anu macana. Tah mata urang kedah nyieurkeun maos Quran supados disapaatan ku Quran. Juang maju kana sapinah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Shalillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi muallif kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami wa Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Shalillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayeuna teh naoneun? Asbabnya, asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adda alaina min barakatihi amin. Faslun ieu hiji pasal. Asbabu sujudi sahwi. Asbabu sujudi sahwi ari pirang-pirang sabab sujud sahwi. Ari pirang-pirang sabab sujud sahwi arbaatun eta aya opat. Naon wae cenah al awwalu ari nu kahiji tarku ba'din min ab'adi sholati tarku ba'din min ab'adi sholati tarku ninggalkeun ba'din sawareh min abadi sholati tina setengah tina sunah abad. Sawareh tina sunah abad. Min abadi sholati sawareh tina sunah abad salat. Au ba'dil ba'di atawa ninggalkeun sawareh tina sawarehna. As-sani ari nu kadua fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Fi'lu ma migawe hiji perkara yubtilu anu ngabatalkeun
anu ngabatalkeun amduhu dina ngahajana. Wala yubtilu sahwuhu, wala yubtilu jeung teu matak batal sahwuhu pohona iza fa'alahu di mana migawe kana eta nasian barina poho. As-salisu ari katiluna ari nu katiluna naqlu ruknin. Naqlu mindahkeun ruknin qauliyyin. Mindahkeun ruknin qauliyyin rukun ucapan, rukun qauli. Ila ghairi mahallihi kana lian tempatna. Ar-rabi'u kaopat iqa'u ruknin fi'liyin. Iqa'u nibakeun ruknin qauliyin rukun pagawean, rukun fi'li. Ma'ahtimali sarta ihtimal. Az-ziyadati kaleuwihan. Jadi aya opat kejadian anu matak urang kudu sujud sahwi. Nu kahiji ketika urang ninggalkeun sunah ab'ad. Contoh sunah ab'ad. At-tahiyat awal. Urang teh poho teu tahiyat awal. Tah. Engke sanggeus ieu teh aya pembahasan tentang sunah ab'ad. Contohna salah sahijina nyata tahiyat awal dina teu ngalakukeunana urang berarti poho. Tah, sujud sahwi. Terus nu kadua di mana lamun urang migawe anu matak ngabatalkeun salat tapi eta teh lamun ngahaja, lamun
dihaja mah eta batal, lamun teu dihaja teu batal, tapi digantian ku sujud sawi. Contoh jika dahar tapi jadi geus iya meureun naon geus refleks pisan gitu nya ketika aya nu ngamapanna jol we calangap geuning kan. Jadi teu poho gitu tengah aja. Lamun dihaja mah eta teh batal dahar teh, tapi lamun teu kahaja mah teu batal. Ta eta ieuna kudu sujud sahwi atawa atuh contoh nu leuwih rasional. Jadi eta mah. Soalna ieu mah anu jika aya kesadaran ti urang gitu. Tah nambah gerakan. Anu misalkan eta juga nambah gerakan leuwih ti 3 kali. Wah mah teu. 3 kali tapi. Eta mah kade bumerang. Atawa ngomong, tiba-tiba ngomong. Kalau posisinya ieu nundutan. Aya geuning nundutan yo. Atuh kan eta ge hilang kesadaran ge geus ieu. Batal. Oh nundutan geus salat padahal? Heeh. Soalna eta teh kayak hilang akal soalna Mas. Ah, hitungannya hilang akal. Kecuali mana yang beureum. Tapi kan sekali ngadenge gini. Jika sekali sadar. Tah naonnya? Jadi tak beureum aya wudu batal mau hilang akal. Heuh, eta mah kudu wudu deui. Sarena paling penting doa apa ibu. Anu jodoh. Langsung. Tah nu katilu nyata mindahkeun rukun qauli. Contohna dina maca surat Fatihah, kan eta rukun qauli Fatihah teh. Maca Fatihah dina ruku misalkan. Kadang misalkan orang teh lamun salatna gancang teuing ya. Ya, maca Fatihah teh di mana we gitu. Ulah teh deui. Tah eta teh. Ieu masuk jadi deui langsung salatna. Heeh, tah alus mah kitu we. Nah, cuk urang teh ngadan maca intina kieu teh. Eta dihaja apa karena teu dihaja? Eta mah rek dihaja rek teu dihaja soalna eueuh ieuna. Jadi susah gitu. Heeh, lamun rek dilanjutkeun. Tapi nya teu nanaon dan teu ge da eta mah sujud sawi mah sunah. Tah tuluy nu kaopat nyata migawe rukun fi'li anu bangsa pagawean jika contohna nambah rakaat. Tah gitu. Nambahan langsung 2. Ulah gitu. Nambahan misalkan urang teh nya teh merek nambahan hiji rek nambahan 2. Tapi dah biasanya nambah mah hiji. Tah eta sujud sahwi oge. Faslun. Ab'adu sholati ayat 7. Ab'adu sholati ari pirang-pirang sunah ab'ad dina salat. Ari pirang-pirang sunah ab'ad salat. Cek heula status.
Abadus sholati ari pirang-pirang sunnah abad salat sab'atun eta ayat 7. At-tasyahhudu al-awwalu. At-tasyahhudul awwalu nu kahiji at-tahiyat awal. Jole nangtung. Biasanya di rakaat terakhir karek nyadar orang itu bieu teh masbuk tapi ieu teh kasabarahannya. Jadi tungtungna teh ninggalin nu di samping urang. Pada goan. Jadi pada goan-dagoan cenah. Aduh, parah eta. At-tasyahudul awalu anu kahijina tayat awal wa qu'uduhu jeung diukna. Kadua tah. Katilu wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu ala nabi katilu maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Fihi dina tahiyat awal. Eta teh geus minimal. Lamun misalna karena kago. Non. Karena lain kago kan. Kebiasaan. Ngeunah jeung wala di Sayyidina Muhammad. Naon kan eta mah minimal. Naon bieu teh fihi dina tahiyat awal wassalatu jeung nu kaopat ya maca sholawat alal ali ka kulawargina Kanjeng Nabi tah wa ala ali Sayyidina Muhammad fit tasyahhudi al-akhiri fit tasyahhudil akhiri dina atahiyat akhir. Kalima wal kunutu kunut. Ada aku dipesan di belakang juga coba beri beak. Oke. Mana bieu teh? Tasyahudul awal wa qudu wassalatu ala nabi wal qunut. Wassalatu wassalamu kagenep. Kagenep teh maca sholawat sareng salam. Heeh. Kunut teh loba dapena deui. Heeh. Heeh. Mana kela ieu teh podi. Wa qiyamuhu oh iya eta.
Oh, heeh. Iya euy tinggalin. Mana bi teh wal kunutu. Heuh waqiamuhu. Aya beberapa nu aya nu aweuh. Waqiam. Aya teh mun aweuh tambahan Eta. Jeung keluargana jeung kabeh. Aya teh dikorup. Aya tah gitu kadang. Naon? Di mana? Moal. Si tunduh euy. Kamari gejol dugsek. Eta beh tunduh. Karege maca sabaraha ayat. Da sebenarna mah kunut mah intina mah ngadoa jeung muji. Jadi intina mah muji heula ka Gusti. Aya pujian ka Gusti, aya doana gitu. Contona ya arhamar rahimin irhamna eta ge geus bisa kahitung kunut. Bisa kunut ya arhamar rahimin irhamna. Soalna bae urang migawe kunut di mana imamna teu kunut. Nu penting ulah leuwih 2 rukun. Oh jadi mun imam teu kunut urang kunut aja. Teu naon, tapi urang geus maksud teh urang kudu yakin heula moal tinggalin. Soalna eta mah sunah kan. Kunut mah jadi teu asup kana rukun. Berarti mun mamaen ka persis bisa gitu. Bisa. Eta we baca. Kan sacan sujud teh kitu we heula. Ya arhamar rahimin irhamna terus teh selawat teh. Berarti kunutna bukan kitu nya. Heeh. Atawa imamna kunut urangna henteu teu naon. Oream. Naon? Kan eta mah antara teu kaja tawa poho tang kena ditungtungna bisa urang sujud sawi. Misalkan imam teu sujud sawi tapi urang sujud sawi bae.
Misalkan imam salam, urang mah sujud deui. Nah, naon? Eta teh aya dina bab naon nya? Sacan salawat naon? Urang mah ditambahan. Heeh nu eta. Lamun anu di ditu mah di suka jadi mah naon nya ieu teh? Tambahanna teh. Nah, ya gitu. Bener kan orang kayak seri subuh-subuh panjang kayak itu Indonesia. Waktu kulina salam. Nah, ngomong pemain. Salam Pancasila. Salam NKRI. Salam Asia. Salam dunia. Apa yang disebut? Salam ulama. Sudah. Sotomi. Kenapa nabi teh jadi bok? Waqiamu kagenepna nangtungna dina kunut. Jadi kunut teh sabari nangtung. Atuh kete 7 jadi bener. Tah. Anu terakhir wassalatu wassalamu. Genep ya mu. Heeh. Nuka 7. Wassalatu. Lamun awaqiamuan genep berarti. Ya tadi karena yang mau nawe yang dilewat kayak jadi genep. Tadi di eueuh di sisi naman tengah. Tapi tadi dia sabatu. Geus soalna di mimitinya sabatun. Di tengahna di tengahna tah yang mulai di tengahna. Genep, mau mana teh mah yang mau ayeuna di tengah. Asa dawar hiji, diukna 2. Shalawat 3. Geus mau yang mau jadi genep. Shalawat ka Keluarga. keluarga 4. Kunut 5. Pasal terakhir 5 genep. Qiyamuhu Wassalatu wassalamu ala muslim. Nuka 7. Salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon bieu teh? Tah, terakhir wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Jeung maca salawat sareng salam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng ka kulawargina sareng ka sahabatna dina kunut, fihi dina kunut. Sunah abad teh nyata sunah anu ketika teu dilakukeun urang teh aya Jadi sunat anu mendekati wajib gitu. Bisa dibilang. Bisa dibilang pokoknya berat gitulah. Dina ninggalkeunana teh. Ya jadi itu mendekati gitu kan maksudnya teman. Jadi mendekati lah. Kan lain diuk teh termasuk rukun. Naon? Dia tuh sunat abad nu diuk teh diuk naon? Ada tahiyat. Diuk tahiyat. Henteu eta mah jadina teh kan dina tahiyat akhir. Misalkan nu rukunna teh naon? Rukunna dulu. Dina naon? Jadi nangtungna teh tah dina maca ieu mah lamun anu sunahna mah dina maca ieu diukna sunah gitu. Walaupun nya ieu tidal ge eta kan geus nangtung.
Tapi kan sanggeus itidal maca kunut, tah eta geus beda hitunganna. Wah, ini kalau main biu kan bapak. Nangtung nu sapina teu maca. Maka genep. Oke amumu kudu nangtung. Tek teh. Nangtung. Sawi mah. Tek teh haus sukuan kumaha. Wallahu a'lam bishawab. Naon? Niat sujud sawi. Doana. Tata cara sujud sawi yang benar. Yang baik dan benar. Doana teh subhanamal la yanamu wala yashu. Sakitu unggul. Man. Ayawa di tengahna. Subhanaman layanamu walayasu. Ayawa di tengahna. Soalnya aing pernah ada mati mah situ urang bingung gitu. Mama Kan jadi kieu artina teh subhana cenah maha suci. Man layanamu anu jadi mana teh anu nunjukkeun jadi mausul. Man naonna sebenarnya orang teh poho euy. Maksudnya jadi macana jika sujud itu juga subhanallah azim wa bihamdi kan satu kali subhanaman layanamu walayasu subhanaman layanamu walayasu atau sekali cukup. Asa teh 3 kali euy. Tapi kalau euy poho deui urang tinggali heula. Kan subhanallah azim wa bihamdi ge sekali. Ngan tiluna nama afdol kan. Kila urang tinggali heula. Cik bagaimana sebagai pengakuan yang suka sujud sawi kumaha? Sekali. Berarti dilakukan setelah salam. Setelah salam. Sehabis salam. Assalamualaikum salam. Pas sujud salam. Sujud urang hari urang asam di salam. Tah eta teh beda deui, beda-beda. Oh. Tergantung. Oh bisa duanana gitu. Bisa duanana. Oh bisa saacan salam, bisa Teh malah mah aya tutorialna jadi anu sanggeus salam teh nu kumaha, anu saacan salam nu kumaha. Oh jadi beda-beda cara. Beda di eta teh. Lah, Kan geus ieu mesin teh tinggal teh tayat akhir tayat awal. Kan geus sujud 2 kali. Rasaan salam teh sujud di set. Subhanallah ya walayasu. Assalamualaikum. Tah eta teh mun teh sama kieu. Jadi iya. Bacaan eta. jadi Subhanaman layanamu wala yahsu. Berarti dia. Yashu. anu misalkan anu poho jadi nu kurang gerakana saacan salam. Lamun nu leuwih bereskeun heula. Karek sujud sahwi, mun teu salam kitu. Akila yakulu. Bisa jadi. Mananya? Naonna? tadi kok ayat 2. Jadi amun anu saacan mah, anu saacan salam. Eta berarti niatna nyempurnakeun, berarti kurang. Ya urang nyangkana kurang ye. Rakaat urang teh. Jika poho kunut. Jadi nu kurang-kurang, tah ieu nu saacan salam. Jadi nyempurnakeun nu kurang-kurang eta teh ku sujud sawi. Adapun yang sanggeus salam eta nyata anu naon ngaranna teh? Anu kaleuwihan. Jadi teh misalkan rakaatna teh asa geus 5 gitu. Lamun anu abaan salat anu ieu saacan salam, Anu ninggalkeun ninggalkeun jika teu kunut. Saacan salam. Jadi sanggeus atahiyat teh sujud. Salam anu ngaleuwihan. Nu leuwih. Urang 5 rakaat gitu. Jiga leuwih rakaatna. Tah eta mah sanggeus salam jadi bereskeun heula salatna. Salam heula. Tapi sarua maksudnya pembacaanna mah kitu. Babacaanna mah sarua kitu. Ngan lamun misalkan ieu nama Jadi tujuan sujud sahwina meureun kitu. tujuanna jadi tergantung ieuna purposna. Oh. Si salah ya kata soalnya sering lupa ya.
Jadi sujud 2 kali. Kan sekali unggul kan sujud nama. Orang soalnya pernah ningali aya nu sujudnya 2 kali. Emang 2 kali. Hah? Bisa kali 2 kali, Bi. Kurang sekali. 2 kali kumaha maksudnya? Jadi sujud. Nangtung sujud deui. Jadi ya teh baca deh gitu. Heeh. Kurang sekali. Tak bingung ya orang ya. Makanya tadi pas sudah ngomong sekali. Di dia ya teu pembahasanna euy. Jadi kan nuka hiji maca sujud sawi, nuka dua maca Faslun tabtulu shalah alladziina yalzamu syurutu. Mananya? Kela urang teh angan heula. Wal julusu bainahuma kasajudu salatu wal julusu kan geus beres sujud itu baina sajdataiha fi wajibatiha. sujud deh. Badan gitu maksudnya apa? Mana di mana? Sekali. Salam. Anu sajajaran jeung apaan salat. Tapi handapeunana Dina dina halaman 78. di sanggeus Faslun apaan salat, tapi nu dihandap sakali. fi bayani Qala Abdul Aziz fi Fathul Mu'in wa huwa wa huma wa hima. kela. Wa hima wal julusu bainahuma kasajudu. Sujud tasbih. Salatu wal julus. dina abadu salat. Dina pas pasal bab abad salat. Tapi handapeun kan dinya di data amnakusu gitu. Kela tuh ieu teh urang neangan heula. Kita penjurumian. Baris kasabaraha Pid? Sang 2, 3, 4, 5, 6, 7 di nomor. Oh, 1 2 7. Qala Abdul Aziz Qala Abdul Aziz fi Fathul Mu'in. Wa huma wal julusu bainahuma. Ieu mah kela. Karena itu dua diuk di antara sujud. Diuk di antara sujud. Biziyadatin amnaqs. Sajdatai hafi wajibati. Wa qala Abdul Karim fi hasin. Kadzikri fiha wa qala Abdul Karim fi hasyiyah ala sittin wa qila yaqul fi sujudihi subhana man la yanamu wa la yasu wa huwa laik bil hal wal laik bi iti ma ditarki hina idin istighfari wa qala banyak lah kudu dibaca di luhurna euy. Sujud masbuk akhir salat ruku. mal sujud sahwi wa illam yasjud al imam bisahwin imamuhu qala Abdul Karim amma law qama imamuhu li khomisatin sahiyan fa innahu yamtani alal ma'mum muttabi'atahu walau kana masbuqan wa huwa liyuslama. Kala euy. Tah ieu ya. Jadi cenah lamun aya kurang dina salat jiga atahiyat awal. Berarti ieu teh kekurangan kudu ditambal cenah. Maka ditutupan ku sujud sahwi saacan salam.
Ieu mah dina ieu. Beda deui lain dina kita. Penjelasan Gus Rumail. Oke lah. Terus lamun aya kaleuwihan jiga nambah sarakaat sujud sawina sanggeus salam. Loba we aya 5. Tah eta mah intina heula nu sujud sawi sanggeus atawa saacan salam. Lamun tata carana Paroi naon dina Ustaz? naon? Baroi. Paro, Fa. fa, ro, wau, ain. Oh eta teh furu jadi furu teh cabang. Boleh kan? Heeh, 15-an juga kan. Yuk, jangan bensinan nih, sudah kurang. Di mana? Komunis deh. Supaya mereka pada orang yang Tadi ieu naon bahasa di dieu? Mana? Eta kudu naon sih? Furu dina mana? Dina mana? 67 handapna aya dalam kurung kudu lau sakana ada salah. Genep 7 furu lau syakka cenah lamun nyangka sanggeus salamna teh dina ninggalkeun fardu salian ti niat jeung takbiratul ihram. Lamun lau yu'asiru lamun aya bekas li'anna dhahira kalawan johir wuku sholati an tamami tentang sempurna atawa jeung pohona. Soalnya di dieu tadi sebenarnya aya ba'da salam. Ka'anna saha antasyahudi seperti cenah seperti poho dina tahiyat awal yahmiluhu al imam kama yahmilu al jahar was surah wa ghairuhuma ay fala sujuda alaihi falau dhanna salamu fasalamun fabana khilaf ma dhannahu tabi'uhu fi salam wala sujud li'anna sahwahu fi halin qudwatihi fi hali qudwati walau zik lamun inget fi hali tasyaudihi tarkuruknin goiri niyatin au takbiratin atta ba'da salam. Tak ieu penjelasan nu ieu nya ta. Tah cenah. Jadi kieu lamun misalkan kurang na dina atahiyat awal kurang berarti sujud sawina saacan salam jang nyempurnakeun. Tah. Terus lamun misalkan kaleuwihan cenah aya panambah dina rakaat maka sujud sawina sanggeus salam. Mana? Surah. Naon ieu teh sin? Wasurati eta teh surat. Berarti tinggalin pohon maca tahiyat awal. Heeh. Atawa nu lainna ieu teh berarti loba gitu. Terus ka handapna teh fihalan tas haduhu tak kurungin goiro niat au takbirat. Tah ieu tuh tabiuhu fi salam. Jadi nuturkeun kana salam eta teh. Lamun misalkan wala sujuda li anna sahwahu fi hali qudwatihi walau dzakaro fi hali tasyahudihi tarkuruknin goiri niat
au takbiratin tah lamun ieu naon anu nambahan teh eta ba'da salam. Jadi ayana sanggeus datangkeun sujudna teh sanggeus ba'da salam. Oh sanggeus salam. Heeh. Ieu mah Lamun nambahan rakaat. Tah aya oge anu kieu misalkan naon. Jadi kagok ieu jol we salam, tapi ternyata masih boga kakurangan. Tah maka kudu disampurnakeun cenah kakuranganna teh. Ku sujud sahwi sanggeus salam. Bisa oge yang koma geus poho teh poho sujud sawi tambahan itu sujud. Heeh. Tah anu kaopat aya deui cenah ragu-ragu tina salat teh. Terus inget tak bisa milih nu yakin. Tah tidinya teh sujud sahwi sanggeus salam. Jadi Kalau ragu mah sambil salam. ragu tapi tiba-tiba inget gitu. Ayo urang mah ragu terus mah. Nya Kadangnya jika urang teh poho tapi ting poho naon asa anu kalewat. Jadi yang tutupan teh nya eta mah nya henteu meureun lamun misalkan kitu mah jadi saukur keragu-raguan. Tah jiga ieu nu kalima lamun aya keragu-raguan terus henteu eueuh kayakinan kan nepikeun ka akhir teh cenah. Jiga ieu teh geus 4 atau 5 jadi eueuh jawabanna gitu. Ternyata kan teu apal gitu. Jadi salatna teh tambahan sarakaat deui. Heeh. nambahan jadi 5. Rek eta mah rek jadi genep. Teu naon misalkan urang teh teu apal teh geus 5 urang teh. Tapi tambahan dikurang teh da teu apal teh ya. Jadi ditambahan we tah eta mah sujud sahwina saacan salam. Jadi dia tah ieu cara ngalakukeunna teh 2 kali sujudna teh di akhir salat teh. Heeh. Eta mah rek sanggeus atau rek saacan sarua 2 kali. Ketika sujud teh biasa Allahu Akbar. Maca we. Anu subhana man la yanamu wa la yashu. Cak kicu. Dan ieu teh lamun ditingali penjelasanna mah kaciri bodona teh urang. Aduh, guys. Karena dardir aya dardir naoneun. Wabainama wa yasiru id huwa bisyekh yad'uhu cenah eta nya kela guys buka digitalnya. Kemana sih kakak teh? Keur nyokot baso.
na. Sono alus nama Ustaz. Naon? Sono alus. Sono Ramadan gitu dah. Geus saya Ramadan eta marjen Ramadan. Ramadan teh tamat, kana teh raha. Marjen we tulis marjen Ramadan. Kayak gerak. Eta mah Ramadan tajala tuh. Ramadan marjen mah kumaha sih? Tah eta mah Ramadan tajala. Anu Ramadan anu marjen mah nu Ramadan bulan Al-Qur'an. Namanya Arabna teh Ramadan ya syahrul Qur'an pika azu gimana eta? Halawatal iman lalatang qadi ruhi dawa Ramadan Naon? Top. Aya. Top bari. Saya cocok. Nama the real original setawannya. Yali. Mulai atau dagang si kakak? Lihat dulu ya. Itu bisa di pause ieu rekamanna. Ngelit. Itu atuh. Rada syahdu. Naon ya? Geus menang naon ieu teh?
So atuh. Bar baso. Ada istirahat ada langsung dan baca. Mereka dari ini teh. Masuk mana? Hah? Masuk mana? Bari. Bari we nya orang nyari tahu we. Gus Guru lah. Tah, tampo waton geunah. Besok pindah tes beres. Bener bener. Beres ya? Beres. Mama dia. Mama ya. Rek. Fatayagi. Udah ya setel. Oh iya sampai main-main. Lagi lagi. Iya, aku pakai masukin. Kumaha teh pasar kalau kagak masuk dakmi. Bae sok urang nyarita we sabari maraneh dalahar. Sok we bi. Yo geus kana nu kitu deui wae. Geus aya ieu meureun geus dibere jatah meureun. Beneran sok dibekeh oke. Parah. Ulah atuh pi Ramadan keneh. Begitu hei. Mekar atuh itu. Mekar. Mekar rayu teh tah eta bekeh rayu. Hah? Emang nyapi? Pembahasan macam apa ini? Sikat lah. Sikat. Apa ngaranna? Kayak data yang buka pemajikan kita balik piringan nu kieu kabeh. Iya. Ini sambal lain lain rada ngaca. Naon? Ustaz Dri. Sok. Cing raraos, cing ngiring raos. Ngiring bingah. Ngiring bingah, ngiring raos. Ais. Turut berduka cita. Turut berduka cita-cita. Ada konyol di sini. Penyakit mental ini. Main serangan. Non. Cacat mental teh. Nya eta mah kekurangan. Dan dia ngaji naon ya. Sakieu bisa di-break dulu dimakan. Oh ya. Mapoko satu teh. Naon bahasa Inggrisna lamun di tengah-tengah keadaan? Break, water break. Tengah-tengah keadaan konteksnya naon? Iya juga misalkan keur ngaji terus di tengah ngaji teh murak mie in the middle of Di dua season.
Raon ngaos gitu. I'm sleeping around. Bentar kita itu. Hewan berikan ini motor. Eating mie ayam around ngaos. Beres pasal sholat dia sholat ada capek gitu. Jadi gua kesimpulan apa itu Ustaz? Jadi sujud sahwi teh bieu teh aya beberapa keadaan ada 5 sebenarnya keadaan teh. Tapi nu inti nama jadi nate aya sujud saacan salam aya sujud sanggeus salam. Anu kalau dipakai jadi Tah lamun anu saacan salam eta anu poho-poho jiga poho tahiyat awal, poho-poho nu sunah abad. kamu orang juga ayo dia orang kumpul teh eta berarti cenah abad berarti nya. Tah. Sama saacan salam. Kamu sanggeus salaman. Mane kurang rakaat lah misalnya. Kurang rakaat ada leuwih teh. Berarti kalau saat salam teh eta teh 2 kali sujudna, sujud sahwina 2 kali. Atau 1 kali. 2. Oh jadi pas geus beres maca tahiyat, maca sujud sahwi, nampung deui. Diukna maca naon eta? Teu maca. Manina pastinya. Mana yang ngumpul? Jadi saukur meh 2 kali. Maca deui tadi. Maca dia tadi. 2 kali ketentuanana. Sakali-sakalinya baca 2 kali berarti beri. Heeh. Dina itu Dirinya nol. Hah? Eta. Coba gratis sudah Ente ting mie ayam apa bakso sih? Ambil. Udah ayam dia udah be. Ayam bakso. Oi, mau ente jadi seseorang. Dimana misalkan orang tua ente teh setiap hal mau deh tau erek hal kebaikan menurut ente erek hal keburukan menurut orang lain atau keburukan menurut ente lagi terus selalu salah di mata orang tua ente dan ente salah-salahkan. Nah, menurut ente idealnya gitu langkah apa gitu kudu urang sikapi orang kudu menyikapinya seperti apa soalnya orang juga urang ya dia mah cuma merasa capek lain capek secara Fisik. jasmani tapi secara mental jadi cuma menggandingkan karena lumayan dirinya maksudnya sensitifnya jeung orang tua teh. Emang sih. Lamun orang mah orang ge sok kitu kadang mah dan eta teh membuat orang jadi Frustasi. hoream ngapa-ngapain geuning. Aing ngapa-ngapain cari Tapi mending kitu jadi nate puguh dicarekana karena emang urang teu nanaon teu ngalukeun nanaon kan. Tapi nya eta entong hayo wae kitu sih lamun urang mah nya lakukeun we tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi emang eta teh ngahambat kesuksesan sebenarnya mah. Karena kan eueuh ridho teh orang tua. Leuwih hadena mah leuwih orang tua. naon? Kepatan orang tua masa aya geus kesuksesan. Henteu ieu mah jadi ngalakukeun tanpa sepengetahuan orang tua teh jadi kurang lah ieu na teh. Karena bakalan lebih manjur ketika maneh bebeja dan diridoan. Tamata ka Kami beja diri doan. tanya kudu siap dengan segala resiko. Kata-kata lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tah eta kudu ieu sih kumaha carana meureun eta mah. Supaya diridoan entah eta urang nembongkeun kasuksesan atawa kumaha. Amun hadena mah nya kitu urang teh kudu bisa ngajelaskeun supaya urang dan orang tua teh selaras gitu. karena orang tua tadi kolot pemikiranna
Loba lah lain aya emang loba. Boomer. Nya gitulah. Berarti lamun misalkan hese pisan mah enggak sih turutan nu di kahayangna sambil ngalakukeun kahayang urang gitu. Ulah nepikeun ka jadi goreng lah. Urang ge kan aya kitunya. Kahayang aki urang jeung kahayang urang. Beda sebenarnya. Tapi nya urang sebisa mungkin we ngalakukeun eta jika naon kahayang aki urang mah urang nuluykeun ieu sekte jadi nuluykeun klen aya urangna kan embung urang mah hayang nyiptakeun klen sorangan. Nya ayeuna mah urang lakonan heula. Da urang ge can bisa kumaha dengan kahayang urang kan. Boa teuing gitu karena ieu mah kieu boa teuing tah. Boa teuing emang jalan maneh teh di dinya gitu. Hah? Boa teuing eta teh emang takdir urang di dinya. Non? Indit ka mana-mana wae. Emang eta. Tapi kan ketika misalkan lain takdirna pasti engke teh aya ayalah katembong gitu. Naon? Ka Jawa. Ka Jawa. Naon ka Jawa? Hah? Henteu, saha nu rek ka dieu? Hah? Teu naon. Teu naon ngan heeh maksudnya eta ibadah. Heeh. Malah menurut urang ya justru loba maksiatna. Urang maksiat teu maraban. Urang maksiat teu nyuruh. Tah tergantung kan maneh pamikiranna ka mana lamun maneh mikirna kitu mah nya heueuh. Masalah eta mah kan lain masalah maneh. Jadi masalahnya lain masalah beunghar jeung miskin ya. Jadi masalah jadi akhirat kan anu nanggung dosa istri teh kan suami. Anu nanggung dosa istri teh kan suami. Jika istri adab ke tetanggana kieu ya suami misalna istri teu make hijab ketika itu ka dieu
Tah matakan eta kan maksudnya matakna Rasul nikah teh sanggeus siap teh eta kudu siap dengan segala rupana. Entah itu kemapanan, kesiapan mental, kesiapan ilmu eta. Lamun geus siap sagala rupana mah insyaallah gitu. Ku apal urang eta teh bakal pimaksiateun. Eta teh salah satu kesiapan. Atuh meureun lamun ku kitu nama bre. Kain nana teh, tong urang nanggung patut gitu, nanggung urang sorangan we atuh. Itu di orang teh orang kan berpikirnya lebih mengedepankan hal-hal konflik ya daripada hal-hal anu di luar konflik tidak lain masalah orang lebih mengedepankan hal-hal ya selesai kemarin kayak biasa gitu ternyata sama lah caranya di Korea masalah lagi kan apa dipikiran orang Loba teuing mikir kana kagorenganana padahal mah kahalusanana leuwih loba. Mata kos tadi hayang geranya Ustaz. nah kan maku pamajikan teh berat aku majikan teh eta teh Harinya kapalan sange teh jadi palput berat. Eta teh jadi ngurangan kana dosanya itu teh. oh berarti kudu kawin Mana? Kan kudu gitu oke Oh, lah. semakin berat semakin Mana makin gede pahala. Mau lah. oh berarti Hah? Mau lah baju. gede pahala namun kawin juga gembra Hah? Gede mah pahala jeung janda. untuk dari diri masing sana mampu istri teh mah pahala teh gede semakin berat istrinya semakin gede banget Tah berarti kan eta maksudna teh di dinya teh ada ieu naon ngaranna teh ada istiaroh, ada majaz. Jadi bukan cuma yang gede ukuranna. Tapi gede tanggunganna oge kan eta berarti dina urang ngagendongna pahalana gede. Eta nikah we nikah da Nabi ge ngalakukeun maksudnya. Paniat. Memang dalam rukun Islam tidak ada Heeh. anu sampurna namanya haji. Tapi mampu. karena pas Yudi menjalankan nikah gitu Orang pernah dengar pacaran dia orang masih bingung Nya teu kudu bingung geus entong pacaran mah. Sakira-kirana teu menjurus kana nikah mah. ayo bukan aing. tapi kan orang harusnya menjurus di orang sana teh nikah nikah pacaran hela mengenal jadi saling Ta'aruf lah. tahu. Momen-momen mengenal. Ingat kata Ustaz. Jangan turutin nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, bukan cinta dan istikharah. Tah eta istiaroh berarti. Ayo tolong lu buat naik nih. Ayo. Jadi kita memutuskan alafina. Kalau mau bisa awe pas aja geus ngomongkeun awe mah bener pas aja. Kudu diengeuskeun gitu. Ulah. Eta mah antara ieu ngobrol dingeuskeun atau ngajian nuliskeun. Ngaji. Nah, sok geus atuh kudu bukan adeuna. Dalam ngaji bah. Dia masih mengisi kekosongan ini. Ada orang kekosongan ada istilah kerja. DM, bro. Ada alasan Dang, bro. Kayak alasan anaknya orang memutuskan karena yang udah benar dosa. Tapi pegawaian berarti kalau lagi bisa ngenal PP, bisa Pak, itu Pak Ustaz, euy. Naon euy? Kan tai maksudnya itu bener lagi dosa aja bener naon. Nah,
Oh, bukan mah dia. Terpenting mah makan babi. Iya. Kalau melihara anjing, udah mabuk, kesana mah bebas. Nah, gitu. Jika warna atau dosa menurut orang ya normal. Nah, iya ya nonton bokeh. Dan Ah, jazz normal. biasa ambil kubatu berat gitu. Mana nih? Canda can. Bisa. Mungkin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adda alaina min barakatihi amin. Wa bainama sareng tatkala tatkala atau ketika dina waktos dina rentang harga 20.000 ya. katanya ayam meureun Shopee mah 20.000 mau waslap. waslap Sabar. ayeuna malap ge bahal sia Bri Waslap Nah, aja. sip, dia lah. Sip, Tapi sama bebas ya. Hah? Maksudnya kurang memantas ke saya ya. Ayo pemerintah mah orang banyak request, tapi membayar mah nu Wadimur. dibuat boleh. Wadimor anu panjang teh Wajar Pak. Itu warna hijau. Ente aturan mah aya ieu logo ieu cenah logo non Logo NU. Rasul teh. oh Kerja gini. oh eta Gini nyemcung beuleut kitu tah naon sih teh logo naon? teuing Kendi. Lain aya da. Pok- Majelis salawat aya logo gitu. pokokna mah eta lah Oh iya. Bansang. Abu Jaga. Naon atuh bapat. Lu tolong. Bapat. Lu tuh kalau ngomong tuh jangan bawa perasaan. Gue bodoh amat sama perasaan lu. Bapat barisan pada pencinta Rasulullah. Guys. Gue pernah gitu tomat. Pernah tolak gitu kan gue pengen balik mic rompi itu kan bapat aja. baper Aja bosan dah. wa bainama tatkala huwa ari Kanjeng Nabi wa ari Kanjeng Nabi yasiru eta angkat Kanjeng Nabi id huwa bisyaikhin ari Kanjeng Nabi pendak sareng aki-aki Yes. sareng aki-aki yadauhu nyauran eta aki-aki teh muntahian eta Aya. Eta syekh naon eta? Bisyekhin. bisyaikhin aki-aki eta teh papendak jeung aki-aki syekh teh aki-aki yadauhu ngageroan eta aki-aki teh yadauhu muntahian halna jauh anit toriki ti jalan Oh ya Pak, alilin poinnya. Alilin omen. Eta aing keur ngade Spotify galau. Gigi jaga langsung galau. Gigi jaga. Mana teh kan bisa aja 2 bulan. Bisa aja. Aing gak expect budak lagi sarwa gitu. Dihaji ke mana. Teh
Yaqulu cenah. Yaqulu bari ngomong aki-aki teh. Haluma ya Muhammad. Kadieu cenah. Kadieu he Nabi Muhammad. Sekaliin sekolah. Faqala Jibrilu Ius naon Sugirman. Iya manu ngarangna teh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Si Amu teh. Nah, ngadau malaikat Jibril. Balsir ya Muhammad. Tapi kedah angkat anjeun cenah. Kedah angkat anjeun ya Muhammad. Faqala mangka naros Kanjeng Nabi teh. Man hadza ya Jibril. Eta saha ari ieu aki-aki teh? Qala hadza aduwullahi. Ngawaler malaikat Jibril. Hadza aduwullahi ari ieu aki-aki teh nyaeta musuhna Allah. Iblisu tegasna iblis. Iblis. Pasukan kita. Aroda karep iblis. Dari kereta malam tanah itu. Itu serem sih menurut. Tapi dah lama dijakin aja itu. Hah? Ghost in the Shell. Oh yes, udah upgrade. Eta teh keur nonton naon tuh? Eta dia eta teh Ngabdi setan. lain. Si Jin asa teh da. Ngabdi setan 2 deh. Si setan dua mah di si botak. Dina si Rapi. Oh, dina si botak. Si Serayan. Si Jin asa teh da si Jin. Asal nonton si kakak deh. Jadi si kakak mah antara si Jin jeung ieu na teh. Rumah dinas Bapak. Masjid itu Yano. Si Jin nih mas si Jin. Berarti si Jin. Soalnya lumayan tuh si Jin. Tah si Jin ge keluar sih nu anyar. Oh iya. Heuh. Sika. Walau bisa. Walau bisa. Udah. Naon bieu teh juga. Mata di kieukeun. Bang suwi. Nonton sorangan eta mah lain obat. Itu nonton deui. Urang nonton teh urang buku sieun ku geti. Memang teh bukti mah. Gor-gor mah an mane mah. Gor-gor satu aing nonton gor. Basuh cenah tarik. Ah eta mah meureun ke Ramadan we ayeuna meureun jadi teh sieun. Geus di download di antivirus. Anjing.
Mana bisa jadi ya? Iblis aroda karep cenah iblis. Antamila karep. Antamila supaya mengkol anjeun. Supaya mengkol ilaihi ka itu iblis. Mengko. Cihuy. Wasaro aduh. Wasaro sareng angkat Kanjeng Nabi. Cocok. Reungit juga ting sireum ieu. Ya kan nama ya kadang dege. Ieu teh jadi buram euy ieu. Geus kieu mah, geus kieu. Hidup Jokowi. Hidup brokoli. Hei, antek-antek asing. Kumanya itu nu budak teh geuningan. Anu ngarosting geuningan. Ibu kamu sukanya yang calon presiden ya cenah. Beda geuningan. Lagam antek-antek asing itu beda. Hei, antek-antek asing cenah. Kan di benan KB akun-akun bocil. Jadi ulah si bocil teh main sosmed teh. Di bawah 17 tahun. Tapi harus dimanipulasi. Nya maksudnya teh anu masuk data eta pokona mah di ban akunna. Anu nyeun kata-kata anu relate jeung game baru lah, anu nyeun salah. Bocil. Kalau dikawinan gara-gara kapan ya kayak gini. Orang jadi repost dia, aduh. Wasaro cenah. Faidan maka bareng keur angkat and then huwa bi'ajuzin. Eta papendak sareng nini-nini. Ala janibi tariqi anu aya di sisi jalan. Pakolat Pakolat maka ngomong nini teh, ya Muhammad ungdurni cenah. Muhammad tinggal ka dieu cenah. Lihat dengan mata as'aluka cenah. Bade tumaros kakak bade tumaros kaula ka anjeun. Falam yaltapit ilaiha maka henteu ngalieu Kanjeng Nabi. Ka eta nini-nini. Faqala naros Kanjeng Nabi man hadhihi.
Eta saha cenah ari ieu nini. Ya Jibril, he malaikat Jibril. Qala awaler malaikat Jibril. Innahu sanyana kalakuan bahasa sireum gubron. Mana bawahnya Roy? Hah? Kita di kitab dihandap sireman. Sebenarnya ngomong kenawan. naon di mana we? Kita dihandap Sopu non sop wapan, sop sopan. sopan, Sopan. Mana, Cok? Kita Iya, menjaga sopan sopan ada. yang tadirun. Panghandapna. Nah, beda tadi kitabnya. Fakomu sop Apa kamu sopua? Ada sireman. aya sireuman aweul. Jadi pas di logat ke sireum. Oh, aya kacetak. Foto foto. Tulis ya, aduh. Karunya itu. Kecetak. Titik pakna jadi panjang gitu tuh. Real or fake? Real or Madrid cenah. Madrid. Real or pakai? Kalau nyari sahih dia sih. Kali sireum kecetak. Kali. Sahih cok. Dikirain teh cuma yang di saya aja. Ternyata coba tengok semuanya. Lam yabqa cenah. Lam yabqa eta henteu tetep min umrid dunya tina umur dunya. Illa ma yabqa angin bakia ketang illa ma bakia angin perkara anu nyesa min umri hadhil ajuz tina umurna eta nini. Ti zaman Rasul kene dunia teh geus seperti nini anu paruh baya. Sekolot pisan, matak steril. Di zaman Kanjeng Nabi teh. Tak kuatannya teh nini bisa mangribu tahun. Geus 1500 tahun berarti acan. Tapi reinkarnasi bisa nama. Nah, ini Kan geus aki-aki mah. berarti bumi teh awewe. Karena Pantesan banyak maunya. pada kan eta disebutkan aya banyak lah ayeuna. Entah itu perkosa bumi atau ibu pertiwi atau naon deui. Oh, pertiwi. Masuk akal. Awewe berarti bumi teh bener. Pantesan banyak maunya. Oh, pondoku pana eta. Sekarang dinyanyikan. Emang eta nyanyian. Oh, pondoku tempat naung kita. Perbedaan anu ieu dina modern tapi teh bingung. Tah, eta gampang na ngabedakeun pondok modern, tanya apa lo pondokku teu. Tanyakeun geura kabaturan maneh tanyakeun apa lo pondokku teu, pasti apaleun. Pondokku Ditah nyanyi we geura. ikhlas beramal gini. Bener-bener ya atau Berbumi berharap marina nabakupi Al-Quran dan hadis menjadi pedoman kami. Ya hayi bakal hidup di dunia akhirat nanti. Kita mas orang kurang mah ya walaton. ya walaton. Ya walaton.
Wasaro wallahu a'lam bisawab. Rabbi aladiyan fa Rabbi faqihna wa qarabatil lana fi tawasalna Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.